Anjir. Borang geuning Bang Boy. Boy hujan euy. Mana ayeuna teh kebagian hadiah di euy. Nah, udah tuh menang aja jadi. Tapi si docet ku aing. Halo, Crit. Hadiah teh geus dibagi genjan euy. Jadina naon sih hadiahna aing mah kahiji aing geus teu kuat ieu. Keur ngedepan ke jeung si Ocah. Naon? Pan kamar di mobil ngomongna. Me. Aing mah geus jual Crit. Nah, siapa aku di kudu ngarit aing naon? Oh, nya ketang poho kudu paraban. Teh eta aing kudu ngarit. Oh, tuh aing ngarit heula. Siap. Atuh. Kudu ngarit beneran neng nya. Teu naon lah. Yang penting bisa kajual isukan mah. Jangan mandi dia aing. Aing mah hujan deui euy. Tapi teu naon lah. Demi modal keur ngedet. Aing mah hujanan mah kan gitu. Anjing, palit nage modal kieu deh ka euy. Kajeun lah. Tinggal menang cukut. Aing ngarit di mana tuh? Kebon hubul ya mah. Daun tali sebagian bernya sugan lah, ku aing ala. Tahu poe. Nu batur bodoh teuing, yang penting mah kaparaban yang me aing. Lah. Wis. Aing ngarit teh hese, aing iraha ngarit atuh. Angge poho can nyatu euy. Saung dia. Dang heula aing. Bagong sangu aing poho. Edan sang aing. Sang aing demi ka segede pos para ucing. Dah, bodoh lah, yang penting mah nyatu. Aing mana saung atuh euy. Itu geuning aya saung. Rek dang heula ah. Aing ngarit saeutik geus beuteung teu kuat lapar. Dang heula aing ayeuna mah bodoh ting. Ayeuna mah dang heula. Lapar. Nying. Ieu mah jiga para hayam aing dang. Oh no. Tapi jeung daging euy. Lah malah. Amun ku aing di daang ayeuna keur isukan eueuh euy. Kumanya lumayan lah.
Ini air rasaan ke ambu ku aing. Abis kerusukan. Ngomong. Buat saya ini. Oh. Ah. Ah. Ngulah daging coy. Ah. Bos, ayo mah. Coba ya keringdang teh susut cai. Aduh parah lun Gusti ya Allah. Ah. Balik ah aing kajin lah sojege meureun. Mah sapoyeun. Pada bodi paeh. Rumah badag. Balik ah. Coba lah. Sampai kaparaban. Domba nak kajual, mek nak kajual. Aing ngedet jeung si Ocah. Yes. Dah. Wah, jadi labu aing. Tapi tidak naon. Demi sayangku Ocah, meskipun can jadi, tapi pasti benang ku aing. Aing jadi ngarit kieu euy, are boga inguan mah euy. Kesedocet ting aya ting euy di mah. Kabeneran aing ngarit teh. Kabeneran aing ye mau jukut ye keur embe teh. Mah jukut? Iya mau jukut aing dari belan hujanan sia mah. Yang metel ya? Geus laku. Bener ya? Duitna mana? Dianyuk. Ah, bagus gahanas mah aing ngarit sia mah cacapean hujan. Ah, aing dianyuk di. Pan kumaha cenah aing buru laku. Aing buru tapi dia anyuk mah aing mah embung. Ih, keur modal ngedek pan aing kawan badan aing ge. Matung ke da minggu hareup. Ah, sia mah aing. Kumaha tuh aing ieu mah jukut kumaha? Dahar kumaha nih? Ah, sia mah aing mah dia anyuk mah embung aing mah. Kumaha deui geus dibawa men lagi ke tangkulak setes. Aing anas saing bebelaan hujanan aing ngarit. Atuh resiko eta mana naon ge perjuangan. Jadi saya ngawanggung tadi cenah. Kudu ngarit si ayeuna aing belaan hujanan aing udang molor. Eta juga teh digumakan atuh. Dahar atuh kumane lah? Ah, sia mah buru. Mun asa rokeun jeung eme aing. Tak bukas eme pan. Ari mah naon atuh? Aing komo menang hayam negeri aing mah. Heeh. Heeh. Jual mana ini dulu? Ah, ya iya aing mah rek ngabasa si imah. Aing gak anyuk geus spontan. Atuh hayam mah murah memang mahal maneh gede duitna. Minta duit aing tuh. Aing teh bukan duit pisan. Ih, aing mah aya 1000 we ge. Wah. Mahi kena permen kemang gula. Siama aing. Gula urang burit manten rek ngebaso lah si Imas. Oh, aing balik ah. Jokot deure sih kemana? Buah mana? Asik kayaknya poe ayeuna teh urang teh arek diajakan ngabaso pan ku si Docri teh. Ah, baso gratis ieu mah. Teang ah ayeuna ah sugan aya. Beneran kamu si Docri. Pucuk dicinta ulam pun datang. Lampun tiba. Oh, salah atuh Arek nagih. Lagi naon? Pan ek ditraktir lain. Oh, tuh. Semawa duit lagi loba. Nempo. Hah? Tuh kudu ditempo era. Yang penting hayang naon ka hayang naon? Cenah ka baso nya. Tukang basona tarut tuh. Wah.
Pan bieu geus di survei heula ka ditu. Naon we lah, asal jadi yang penting beteng warag. Urang meuli watak-watakna di ditu yuk. Iya. Ayo ayo. Ayo. Dia we. Meser. Teh yang watak-wataknya. Tunggu bentar ya. Oh, iya. Tapi pakai cintanya biar enak. Ya, tosan di ditu ya. Iya. Teh, hantasan di dieu nya. Tunggu ya. Oke. Ini udah ah. Udah, Teh. Udah. Siap. Mana, Teh? Udah nunggu ya, Teh. Ya. Mahi ente? Hah? Mahi. Mahi. Oh, mahi. Cing leuwih. Ya, Mas. Nanya. Nu urang nengan tempat nu geunaheun, nu romantis. Ayo atuh. Hayu. Hayu teh buru. Ya. Baringan lu. Sing. Kek Mas, kek. Di dieu urang ieu heula tuh tingali pemandangannya indah kos di Mas. Ih, pandangna indah. Bisa we ah. Mamla. Ini kan nikmat ya. Naik di papan mah. Sayang tuh. Mas. Pokoknya. Taruhnya bisa ngelewek. Sini. Ada. Mana? Aduh, menikah gitu. Legok. Sasup aja roh nama. Bagus, sisit. Oh, aya nama mumpung cuacana cerah, indah. Trek nyarios. Terus naon? Tiba heula teh. Tiap ningali Imas teh sok kabayang gitu tah. Setiap melihat wajah Imas selalu pupuihan dalam pikiran AA. Ibaratkeun WC. AA teh taina, Imas teh WC-na. Ayo mah piraku. Ayo tadi hiji ke jeung WC. Kan mun sarua so sweet keneh. Ya udah kena. Pokoknya mah AA teh geus terjerat cintamu gitu tah. Geus kukulibekan dalam hati AA Imas teh. Tah ayeuna mah AA teh hayang jadi kabogo Imas kumaha? Kumaha? Jadi era Mas tuh ya Allah, ya Robi. Ih, kudu isin-isin tuh sasaha ieu. Gun eleh aya mah. Geus kitu mah geus resmi berarti urangnya resmi. Naon atuh nu genah mah? Iya, yang. Wah, Ih, pan zaman ayeuna mah kitu. bebek atuh bebek. Bebeb. Bebek Salah. Oh. Oh, atulah, yayang gitu yayang. Yayang. Anu iya, tuh sore sangke di tangan. Ayo. Gandeng atau yang namanya? Oh, bohong. Gusti nu agung karasa pisan aing wasi ojo ya. Oh belahan jiwa. Belahan jiwa. Gua udah nempuan ya sangka bobogohan aing. Kudu neangan kegiatan anyar aing ya naon kira-kiranya. Wah. Aing kudu ngarekrut anak gua anyar ya saha di dieu nya. Penting mah aing kudu yang si Ocah heula ya si Kehet. Gara-gara manehna aing eleh. Jambu buahan deui lah, teu lapar ge. Jangan gorengan gratis.